urangna menurutkan ka Kangjeng Nabi mapan ngeunaheun dahar teh nu mantak urang ku Kangjeng Nabi kita make ramo bage ulah make sendok lantaran di ramo ieu teh aya rahasia tersendiri asal kurang dikobokeun dikumbah ieu mah secara zahirna beres bersih urang dahar make ramo di ramo ieu teh aya anti kutu aya anti kuman aya anti bakteri nu kuari mah disebutna naon tah virus antivirus lamun teu make P mah virus nah teman-teman urang dek daharna kokobok zahirna tah sebab di jero ieu tah ieu nu nempel di dieu teh ieu teh aya rahasia ketika urang dahar make leungeun insyaallah dijamin mantak geus da ge lamotan nu urang ulah nu batur ka dieu aing ngalaman Ya Rabbi bil Mustafa. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang masih keneh ngabahas tentang hewan-hewan nu halal anu haram secara rinci geus dijelaskeun ku Gusti Allah diterjemahkeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikompakkeun diijmakeun ku para ulama ese urang mah nuturkeun ulama ulah sok macem-macem hukuman sorangan ya binatang anu hirup di dua negara di cai hirup di darat hirup hukumna jelas-jelas haram contona kuya kapiting jeung nu seje las haram deui ngadahar binatang anu hukumna sunah dipaehan aya hewan anu sunah dipaehanana geus mun urang maehan meunang ganjaran ngan didahar mahram rai kalajengking guru bin abqa manuk gagak anu kulau hidatin manuk kokok bluk baratin durit wa kulli sab'in dor jeung setiap hewan galak anu ngabahaya dirinci deui hewan-hewan anu haram teh nu geus kamari dijelaskeun secara rinci halal namatun manuk koswari halal manuk karkiun belekok halal batun bebek halal iwazun kitu hewan iwaz soang jajun ayam hamamun manuk japati
pokona mah kullu ma'abbawa hadaro tiap-tiap hewan anu ngelegut cai terus nyuara ngelegut nyuara hartina ngangkat teu terus bae kos kebo ente mala syaklius usfurin jeung manuk anu ngabentuk karena manuk uspur manuk bangspit jeung sajabana sanajan warnana jeung gedena beda tapi ngabentuk model kos gitu halal seperti gandali manuk binjarung sawatin manuk sesepahan zurzurin manuk perkutut halal ya jadi guys jelas tapi halal manuk walet sireum eta mah teu halal termasuk kana tawon nyiruan sanajan maduna mah halal tapi hewan mah teu halal laleus sakitu lobana di pasar sing ade si aju dialaan digoreng haram teu cenah mah laleurna laleur gede pitek ngaranna haram sing ade wa syaratun jeung satu hewan gegeremetan model hun pasabang bung haram waduh dina jeung bilatung haram kecuali bilatung anu aya dina peuteuy haju di daharna sakaligus ku urang dicoel kana sambel barang ku urang digeger rada aya betus-betus halal kecuali lamun kurang dipisahkeun ieu teh peuteuy teh geus dalila kadele kurang rada aya liang-liangan meureun aya hileudan ieu teh aju kurang di belahan peuteuy-peuteuy hileud-hileud geus meunang satengah gelas hileudna kurang dikermus haram teh atuh sanajan beuki ulah ieu mun ngahiji jeung peuteuy meunang kumaha cenah kiai kuari mantu kieu bae di belahan dipisahkeun aju ngadahar mah tiap-tiap peuteuy jeung bel jeung hileudna ondo amat sih haram eta tetep jadi halal bah ulah dideuleu deui geus rek aya rek eueuh pokona coel tah halal teh mah kos eueuh masalah ya ya tetep bedana sakitu haram kazamata waladam min makulin wa gairi hewananu timbul tina perkawinan hewan anu sok didahar jeung anu teu didahar anakna haram beres ya tah eta perhewanan kuari kan ieu henteu sakabeh nak dipuat dina kitab atuh lamun dipuat dina kitab beureunanan sakitab nyaritakeun manuk kabeh lauk beureunanan 999 lauk dicaritakeun hewan-hewan anu laleut tigepan urang mantenya segala papanting tah jeung sejenis nu papanting gitu kan jeung sajabana we
eta teh kudu diceritakeun kabeh akur-akurkeun anu tadi asup ka hasyarot model kalabangkeun eueuh di dieu tah sanajan beuki tak ka kalabang memang kalabang naon ge bayongbong haram termasuk titinggi haram wah loba teh binatang-binatang nu ngarayap-rayap di tadeuh-tadeuh kos kitu teh hukumna haram warimaya binatang anu teu dinas teu aya nasna neangan dina Quran teu aya neangan dina hadis dan teu aya teu jelas nama eueuh nasan eta kumaha dina Al-Qur'an eueuh dina hadis dan teu aya dina ijma ge teu aya ta eta ngahukumanana kumaha sebab al halal bainun wal haram bainun wa ma bainahuma umurun mustabihat halal jelas dalilna haram jelas dalilna antara halal jeung haram eta perkara anu saliru bagus nama ulah lantaran encan jelas kukumaha na ieu teu aya nasan kembali dikembalikeun ka ahlu yasar wa tiba'in salimah minal arab wa mari hewan-hewan la nafsapihin teu aya nasna bawa Qur'an hadis atawa ijma teu aya coretna eta ini satu bawa lu yasarin lamun ngitung-ngitung bagus kana eta hewan teh ahlu yasar wa tibain salimah minal arab ahli sugi jeung ahli perwatakan anu salamet minal arab ti urang Arab ti hali rupahiyati dina tingkah jembar halal wa in istaghbathu fala lamun urang Arab ahli asar wa tibain salimah ngitung-ngitung teu bagus ngitung-ngitung jember fala maka hukumna teu halal tuh. Jadi kesimpulanana urusan hewan anu teu aya nasna teu aya coretna eta tadi kembalikan ke urang Arab urang Arabna urang Arab ahlu yasar wa tibain salimah jeung ihalir pahiyatin teu sakadar asal urang Arab urang mangge hewan ieu teh teu aya caritaanana dina Quran teu aya caritaanana dina hadis ijma ulama ge teu aya na ieu kudu diangsongkeun ka urang Arab mun cak urang Arab bagus halal mun cak urang Arab teu bagus haram jadi balikna ka urang Arab kok cenah kiai make jeung ka urang Arab sagala teu ka Sumatera gitu tah ya atawa Palembani gitu atawa eta Jakarta gitu atau Tangerang atau itu becenah tuh jadi patokan atuh urang kuarim urang Rangkas Betung ente lah tetep Arab nah make jeung Arab sagala lantaran Kangjeng Nabi urang teh lain urang bojong Kangjeng Nabi urang lain urang pangodokan jore atuh jore urang pangodokan aju pindah ka Kobet hei
Masya Allah, ya Allah ya Rabbi. Aju istiqomah di delan, hei. Ha, teu beres, tas ngodok ngobet, aduh teu beres. Tah, Kangjeng Nabi mah lahirna di Mekah, ngalih ke Madinah, pupus di Madinah. Tuh, jadi berarti pembawa agama akhir zaman ialah Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuh kudu dikembalikeun deui ka nu bogana kaditu ka Arab. Jak Kangjeng Nabi geus urang Arab. Tuh. Ya. Gusti Allah ngagumantungkeun halal karena bagus cek urang Arab, haram karena teu bagus cek urang Arab. Lantaran aslina agama dibawa ku Kangjeng Nabi urang Arab. Geus atuh kembalikeun ka urang Arab halal jeung haramna. Tuh ya Allah ya Rabb. Tapi orang Arab nate sambarangan asal manggih irung gede. Tapi orang Arab asal orang Arab bae. Anu ka Indonesia kacimbana sadi jojogedan lain. Orang Arab teh sambarangan orang Arab. Orang Arab na di dieu disipatan ahlu yasarin hiji orang Arab na nu sugih. Nomor kedua orang Arabna ngabogaan watak anu salamet perwatakanana. Nomor katiluna tingkahna teh tingkah keur jembar lain darurat. Arab anu mana teh eta? Tingali we Kangjeng Nabi teh aslina urang Arab ti qabilah mana? Sebab qabilah Arab teh loba. Aslina Kangjeng Nabi qabilah Quraisy. Oh, nya. Ya Allah ya Rabbi teu sembarangan horeng urang Quraisy. Jadi berarti kembali ke orang Arab anu istimewa nomor hiji Quraisy. Ulah dikembalikan ke orang Arab kerukut. Watuh kerukut banyak nama ieu halal itu halal. Nah, jadi kudu dikembalikan ke orang Arab anu Arabna Arab ahlu yasar tibain salibah tingkahna rupah ya kesembarangan nu mantak dipilih Arab lantaran Arab teh ngabogaan akal anu istimewa lain sambarangan. Urang lamun ningali habaib bae anu geus teruji habibna pohara hebat. Henteu sambarangan barang dahar. Eta cenah Habib Abdul waduh lain Habib eta. Hebat. Nah, iyalah Allah milih Kangjeng jang pembawa pendobrak agama dipilih Kangjeng Nabi urang Arab. Ana minal Arab cek Kangjeng Nabi. Waman ahabbal Arab dakhala jannah. Kaula ti Arab sajelema nu cinta Arab surga. Weuh, bantak kula mun ningali urang Arab make jilbab geulis eta. Geus aya masal ka surga mah geus pokona mah. Tuh. Wah, cenah teh mah kiai teh mah bisa jadi anggeran gos gitu. Tuh sia-sia aing atuh. Orang Arab. Beda Arab lain deh. Hiji ngebogaan keyakinan anu tinggi orang Arab. Mantak lawan Arab mah teu kira-kira tuh lawan lagi. Berhadapan lagi jeung Yahudi langsung orang Arab. Urang mah urang kuari berhadapan aja jeung cacara dikendalikan tapi permainanana biasa bae. Urang Arab mah lain deui sebab bogaan perwatakan keras. Tapi kerasna keras dina lurus. Urang makan keras teh asal keras bae urang mah. Pokona tidak deuk bener deuk henteu. Cak aing ieu teh henteu. Deuk bener deuk henteu kan teu beres.
Itu berargumen ngaranna. Urang Araban teh kitu. Kadeulina bangun eleh tapi kadituna kadeulina bangun galak padahal beda urang Arab lain teh. Nah, mantak dikembalikeun ka Arab mantak kullu ma zatabahul Arab bahwa halalun. Tiap hewan nu dianggap bagus cek urang Arab atuh halal. Wa kullu mastaqbasatul Arab bahwa haramun. Tiap hewan nu dianggap jore gila cek urang Arab haram. Bali mega orang Arab. Hewan anu henteu aya nasan teh naon bae. Hewan-hewan anu encan dicaritakeun ieu teh dicaritakeun ku Quran teh dicaritakeun ku hadis dicaritakeun ku ijma ulama ieu si haram apa halal bawa ke Arab ka ditu bawa ke Arab tuan ieu kira-kira cak tuan ieu ngeunah apa henteu bagus apa henteu ieu hewan model kos kieu dideuleu ku nyana. Tah, iya naon cekna? Oh iya teh ya disebutna orai matahari. Nah, orang tahu kan, di dia orai matahari. Di mana nyaritakeun orai matahari? Tuh, orai matahari. Ih, cekna ieu mah gila cek urang Arab. Gila ieu mah, ulah. Oh, tah ieu orai matahari atawa nu dua huluna. Nu dua huluna di dia aya hulu di dia aya hulu. Jelema ge aya huluna dua. Jelma dua huluna aya lah mau dibejakeun pokona aya we pokona mah. Ieu mah hewan ye. Ieu nu kos kieu cek ieu urang teh anggongkeun ka urang Arab cek urang Arab. Weh, ieu mah gila ieu mah embung adaharna ge haram. Namun cek urang Arab, weh ieu mah geunah halal. Tapi Arabna Arab itu. Bawa ku urang ka Arab Jakarta, ieu mah enak gitu mah. Oh, angsungan lalai, enak. Kata Arab tuh beres, apa tuh brengsek sama Arab. Arab mabok segala rupa tamah, segala mabok segala, geus teu beres. Ulah Arab nu eta. Arab anu sugih, kan anu sugih mah serba aya, nyana teh pula pilih. Jelema susah mapan boro-boro anu halal, nu haram ge hese cek yen aing. Di Indonesia ge ngaromona kos kitu, alah budak halal bae hese tuh. Nu haram bae hese kalau nu halal enggeus lah udah sok ngadakeun kiai kiai mah emang pagaweana ngocoprak bae itu aya nu turkeun kiai mah teh urang mah cenah moal dahar-dahar haram itu haram haram itu haram mantak cek aing ulang ngaji beuh dakwahnya na kuku urang mantak ngaji ge aing nyaho cek kiai cenah ge ngridit haram tuh bang haram bunga bang haram nu kumaha atuh kiai pagawean ngan ngaharam-haramkeun doang. Nu halal ge urang hararese cek kitu teh. Geus, ulah. Urang deukeutan segala duit pamarentah ulah segala. Kumaha sih teh kiai? Emang teu ngarti ka kiai. Heran tuh kiai si kos kitu. Ih. Blon tuh kiai. Tuh, kiai mah cara kifudoli. Nya akur bae ka di halal gitu halal. Eta nu ngeunaheun mah. Entak aing mah geus jeung nyana bae lah. Masya Allah. Atuh sabangsa jelema. Nah, jadi kembali deui ka urang Arab. Urang Arabna ahlu yasar wa tiba'in salimah. Jeung tingkahna keur rupahiah. Silahkan ansogkeun ka ditu ka Arab. Nya, jadi berarti itu nu dimaksud mah pengembalian hukum nucan kanyahoan dasarna ieu dikembalikan ke urang Arab urusan dahareun-dahareun kos kieu teh manuk hewan jeung sajabana lantaran Kangjeng Nabina diturunkeun di Arab geus atuh segala urusan teh kembalikan ke Arab urusan barang dahar perhewanan nah ieu perhewanan urusan perhewanan anu can kanyahoan nasna ieu kudu dikabasankeun ka ditu ka Arab sebab henteu sembarangan urang Arab teh
teruji nya Madinah urusan perwatakan. Masya Allah. Urang menurutkan ka Kangjeng Nabi mapan ngeunaheun dahar teh nu mantak urang ku Kangjeng Nabi kita make ramo bage ulah make sendok lantaran di ramo ieu teh aya rahasia tersendiri asal kurang dikobokeun dikumbah ieu mah secara zahirna beres bersih urang dahar make ramo di ramo ieu teh aya anti kutu aya anti kuman aya anti bakteri nu kuari mah disebutna naon tah virus antivirus lamun teu make P mah virus nah mantak urang deuk daharna kokobok zahirna tah sebab di jero ieu tah ieu nu nempel di dieu teh ieu teh aya rahasia ketika urang dahar make leungeun insyaallah dijamin mantak geus ge lamotan nu urang ulah nu batur ka dieu aing ngalaman atuh garila teuing atuh nu urang mun urang nu nyana kecuali urang kabogoh nu anyar lain deui tuh siapa sok aju nambahan ti aing macem-macem ya iya rahasia di dia ya Allah ya Rabb tak urang Arab karena make sendok daharna kieu teh urang makan ieu ke Belanda-Belandaan sendok garpu segala masya Allah ya Allah ya Rabb aduh ayo buat tas Jakarta ju balik ka lembur bae Jakarta masih aing dahar make sendok jeung garpu ngeunah aduh jana ka iya non gara-gara ke restoran orang kampung Pak yang banyak garpunya Pak enak cekin teh aduh pelayan ini blon tah naon sih dieu cek nya garpu naon bener teh mah dongeng baheula pari bangis teh asup ku sekarang itu tuh ningkat deh pakai sumpit sumpit di Pendi pernah pakai sumpit nganclong sumpit nganclong atuh latihan heula ya Allah ya Rabb teh ngaranna gagayaan geus teu kudu urang ngedahar mie misalna ulah make sumpit iya ya karim dah iya rahasiaan batak santri mah santri dahar kilok dekeun cenah make sendok-sendok kos nah iya bae geus aju ditafsiran deui di Indonesia mah budak Kangjeng Nabi Matara make sendok ya atuh pandaharna korma jeung roti nek make sendok kumaha sapira korma jeung roti ai urang mah kapan liwet aju liwetna teh deui di kuah atuh coba-coba teu make sendok aya jauh atuh sia daharna si kos kitu tapi udah jelas dek dahar naon bae lain tapaleun Kangjeng Nabi saat eta aya sangu jeung sajabana kaduah tuh Kangjeng Nabi teh kapan weruh sadurunge winahar sayati zaman geus kanya atuh komo deui bangsa perbeasan pergandrungan tuh apal itu nyaritakeun kudu make sendok ulah kieu Kangjeng Nabi aya teh nu ngabahas Kangjeng Nabi mah korma teu nyahueun nya nama bahwa di urang teh ieu teh dahar teh make sangu sambarangan sia ngomong sacablakna sungut soekeun ku aing sia sungut sia karek boga ilmu sakitu bage pajar teu nyahoeun Kangjeng Nabi aya teu kiamat bae ge nyahoeun jero kuburan bae ge nyahoeun ya teu sapira sangu masyaallah maka jeung teu nyahoeun sagala ieu sambarangan bae teh kiai ku ari ya Allah ya Rabb aneh nah mantep geus bae urang mah naon kitu pasrah percaya geus ka Kangjeng Nabi kana kaistimewaan Kangjeng Nabi tah geus hewan anu eueuh nasna kembalikeun ka Arab tuh nya
lamun tadi mah hewan teh nu diakurkeun kana uspur ma'ala syakli uspurin wa ini talapalonu anauhu eta makan ala sabilil kias ngaranna diukurkeun bae ka manuk piit dibentuk-bentukna teh akos manuk piit ieu teh tina sukuna tina lagana tina pamatukna. Nah iya antara gede jeung leutikna mah geus teu jadi ukuran pokona mah asal ngabentuk model kos kitu bae halal teh manuk teh. Eta mah sabili kias ngaranna tah mah. Urang dikiaskeun kadaharan ge kan sok dikiaskeun kadaharan. Urang kuari malamun neangan genjer dina Quran jamal aya. Atuh jamal aya genjer atuh. Sok hadis Kangjeng Nabi gemal aya nyaritakeun genjer. Sugan dina Quran wa annal genjara halalun wa. Angkung eueuh. Tapi kok bisa dia halal? Dikiaskeun. Tuh kan. Geus diukurkeun. Nu teu halal, nu teu haram, nu teu halal teh anu mabok setiap anu mabok eta haram. Setiap lu teu mabok mahal sebab Kangjeng Nabi cukup ngucapkeun kullu muskirin haramun. Ieu keur carita kias. Ieu ge sarua ma'ala syakli usfurin. Bentuk berarti kan ieu ge kias. Tuh, ieu kan kiasna aya kias mantiki, aya kias usuli. Kitu-kitu kana beda saeutik carana hungkul. Eta ngaji teh dalam nulis kos kitu karak puyang. Kudu kudu dianggap babari ya Allah. Oh, nya Kangjeng Nabi menyaritakeun kullu muskirin haramun tiap nu ngamabokeun tah haram geus sakitu asal nu mabok haram. Oh Nabi persan anggur haram an-nabi haramun lianahu muskirun wa kullu muskirin haramun yuntiju an-nabi haramun. Oh kan kos gitu Nabi teh aya Kangjeng Nabi nyaritakeun soal nabi teh haram lianahu muskirun. Cak Kangjeng Nabi persan anggur haram lianahu muskirun wa kullu muskir haram yuntiju an-nabi haram. Tapi kan bir bintang anu aya di Cengkareng mah kan eueuh dina Quran. Tuh kan vodka eueuh, coni eueuh. Ya kan? Tah eta kan dikiaskeun. Bir haramun lianahu muskirun wa kullu muskirin haramun yuntiju al birru haramun. Vodka haramun liantahu annahu muskirun wa kullu muskirin haramun. Johnny Walker. Siatunya ho. Ye. Hah? Atuh sok nginum burung. Brengsek teh mah budak. Paingan teu lintuh-lintuh. Haramun lianahu muskirun wa kullu muskirin haramun itu haram. Ayo minuman-minuman naon anu mabok pokokna mah haram. Lain lawan minuman bae lantaran bahasana kullu muskirin haramun. Ganja al ganja haramun lianahu muskirun wa kullu muskirin haramun yuntiju al ganja haramun. Tuh kan naon deui heroin al heroin cenah aya alan geus ku aing menang aing eta mah. Heroin haramun lianahu muskirin wa kullu muskirin haramun yuntiju heroin haramun. Mabok naon deui ektasi haramun lianahu muskirin wa kullu muskirin haramun yuntiju ektasi haramun. Ciu haramun lianahu muskirin wa kullu sakali ngomong Kanjeng Nabi kullu muskirin haramun titik akurkeun ka dinya kabeh. Naon bae geus atuh setiap anu henteu ngamabokeun halal nya nu gair muskir itu halal jol bae genjer dahar ku sia hayo jageuninganan seger awak. Oh al genjer halalun lianahu gairu muskirin wa kullu gairi muskirin wa kullu gairi muskirin halalun yuntiju al genjer halalun. Geus itu kangkung. Al kangkung jeung anu osok dipelak di turau kidang teh
kucai sasawi hijikeun beges lah al kangkung wal kucai was sasawi atuh halalun liana ugairu muskirin wa ugairu muskin halalun nuntiju halal masya Allah ayo naon deui coba bari sakali ngomong hungkul ukurkeun berenuk beuki mah los ya aing neulekeun heula ngacai moal sia Masya Allah sekali ngomong guys eta ya eta keur carita mantek carita usul sarua bae geus jadi berarti kieu atuh kuari mah ektasi atau kal brandy kan nabi dijami muskil apa wa haram geus sakitu pil muskil wa haram ektasi teh kos nabi bae dina pada mabokna atuh hukum haram beda ngajalankeun sautak saetik eta jadi kitu-kitu keneh ngan ai tadi mah carita kias mantiki ai ka dieu engke kias usuli urusanna ieu nah jadi manuk ke kos kitu bae manuk teh geus atuh kuari mah manuk teh kapan loba peking kan eueuh terus maninin kan glatik manyar kan dicaritakeun di dia teh ukurkeun bae ka ditu mana ma ala syakli usfurin wa in ikhtalafa launuhu wa nauhu fa huwa halalun akurkeun ka ditu nya al manyar kal usfur pinnaui itu bahwa halalun. Nah, manuk manyar teh okos manuk peking, okos manuk nah tadi okos manuk peking dina pada gitu dina warnana dina rupana dina rupa naon gitu ngaranna sakelna dedeg pangadegna atuh bahwa halalun. Gupuyu halal, gereja halal. Sok gereja halal sakel. Nah, atau manuk-manuk anu bangsa iya naon kara ngala kadaharanana teh nyamber halal haram alap geus jelas nama aya sia mah bodoh bae tah geus dicaritakeun nu caritakeun ieu mah ngajina atuh make otak tolol nu encan dicaritakeun manukna sisikatan tuh kan sisikatan teh anu sok di pagar teh tah nah eta mah pan ngaran nyamber simet segala eta teh naon karan papatong nyamber haram wa manuk sisikatan kal manuk lain alap-alap kal manuk alap-alap itu kan dina nyamberna atau bahwa haramun babari kan sih ku aing disundakeun sapotong diarabkeun sapotong wan aing ngajina jeung lembur atuh kan kudu kitu wal manuk sisikatan kal manuk alap-alap itu kan dijamii nyamberi atuh bahwa haramun bantak ngaji jeung aing mah teh kaharti atuh aja Sunda sapotong Arab sapotong mantak sok atuh bang kiai anu sok doa Araban mah hese kan ngeunaheun tah neangan deui sia manuk naon mun kos kitu ayo kita tadi menjelema otakna euhan jasa masih uyuhan Haji Pudoli dek ngarendek tuh ya Allah jadi mah kesel kos gitu mah tuh aduh dah toed manuk toed mah halal manuk toed eta halal nu dipermasalahkeun mah kerak nah
beli bis mah halal, kerak tah. Sebab jangan mah barang daharna teh ya. Barang daharna teh ya. Kotoran. Kok sih? Ya, nah, iyalah kembali ke Arab. Sebab Arab anu ngebogaan perwatakan anu salam madak boleh sembarangan menghina Arab. Ye hubbul Arab jannah, cinta Arab surga. Ye ana min khiyarin gairani min Quraisyin cek Kangjeng Nabi. Kaula teh pilihan ngan kaula teh orang Quraisy hebat Kangjeng Nabi. Matak pilihan golongan nomor 1 adalah Quraisy. Lamun endek ngamasankeun urusan hewan anu can kanyahoan nasna kaditu ka urang Arab. Ulah Arab sembarangan. Arab sembarangan waya di urang matung segala beuki tah Arab. Beuki. Ka papatong beuki nya mah. Teu akur teh Arab geus kitu mah. Nah, wa in juhila wallahu a'lam. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dina wengi tadi di pesantren Al Istiqlaliyah teh menuju ka Papaitan pun adi anu namina Haji Hilmiah Hajjah Hilmiah ngantunkeun Senin masih ngobrol kene jeung Singkuring ngobrol panjang musyawarah maulidan santri nu bari dirayakeun malam Kemis. Salasa masih kene ngobrol. Rebo geus ngan garang-garana aktif di dapur. Sebab anjeunna lah anu osok ieu tangitungan duit ai haul sebagai penggerak masak mun haul gagah jelema. Jadi cuman 3 perbo Kemis Jumat tadi wengi Sabtu tadi wengi malam Minggu jam 8 tah ya. Magrib masih ngobrol kene biasa. Asar teteleponan kene jeung pun adi nu hiji deui aya caritakeun pamerekeun eta teh nu masak can kabere duit ditelepon biasa kene anjeunna nu nelepon kula ke Bandung tadina gerek berangkat ke Bandung aya adi di Bandung teh nyun datang gek milu tadina kebehan teh tapi tanyarena awak cek kene moal milu malah diimpus ala kadar supaya seger. Tapi impus aja dibuka seger cek bae angin dahar biasanya. Lainnya biasa dahar asup kene. Nah, adik kula nu sadek. Tah. Terus bakda kitu ngaos terus minta cai minuman. Minta kadinya kula kadinya. Terus terakhir napas terakhir Masya Allah betapa singkat jeung babari maot cai mata andela biasa ningali beres dek bareng di tos dae babarina luar biasa nisbat di anjeunna mah insyaallah bagus tur urang doakeun segala rupana kesalahan mudah-mudahan dihampura